Ih si Mawar teh kunonya paling kamar disampeurkeun malah kabur wae geula aing da ih. Salah nonya aing ka manehna teh padahal aing bener bager menurut saya manehna malah kos kitu mana sifatna berubah ayeuna. Euy, aduh kunonya bingung euy. Apa yang cuman gara-gara jelma boga doang mainna jadi bogohan ka aing pas aing geus jelma teu boga mah mainna geus ngingakeun aing ayeuna ya. Kunonya mainna berubah kieu ya. Sep, kenapa mana Sep? Aing keur galau ca euy. Si Mawar jadi berubah ka kieu ka aing ca. Kos nama Sep, si Mawar cuman manfaatkan mana doang Sep, cuman aya duitna doang. Buktina namanya kabur. Bodoh tinja si Mawar kos kumaha ge. Ada aing bogo mah tetep bogo atuh ca. Andek si Mawar sifatna kos ayeuna kos kumaha ge atuh. Da aing bogo kos si Mawar. Saya saran teh ca, bae si Mawar bogo di ka aing ca. Aing bawa kawawan Sep. Siksa yang berangkat si Mawar di. Masih daik dulu jeung aing ke. Milu ka mana ca? Pokona mah aya Sep. Cuma sedaik tuh. Daek ca, nek ka mana wae ge intena si Mawar beunang di ku aing ca. Yang geus Sep, ieu Sep jeung aing lah. Mun sayang si Mawar beunang di mah. Serius teh ca sia mun ngabohong ku aing hajaran sia ca. Serius Sep, kalau mun jeung aing mah nyawa si Mawar beunang we ku sia. Ca ke aing milu jeung sia ca. Yang geus Sep, kurang balik lagi ya. Kayak kurang dikabaran deui. Ca. Satu, dua, tiga, satu, dua. Ya, itu si Septi lain. Iya. Karena nyanya si Septi dirinya sorangan. Sabarkan ya. Ya. Septi, karena didinya. Kenapa sia kadare ngaganggu wae makan sia makan ah. Kalau mbak tuh Sep, aing kadieu ge cuma lari doang yang si Arya, kebetulan kapangi sia. Baralik ah. Magang gue aing sia ku aing keluarkan jurus aing deui sia baralik. Nam baralik sia. Tengah waro sia ka aing monyet sia. Teu sieun aing coba keluarkan jurus sia. Aing keluarkan jurus aing sia ya. Monyet teh baru teh ngaganggu wae ah. Cak. Kunaon di? Kunaon? Si Septi ngamuk di Cak. Heuh Cak, tadi ge aing kena jurus andalana. Waduh mun marane mah. Tadi aing kabeh si Septi biasa wae. Ayeuna mah aing teh kesenam nih si Arya tah. Kebetulan kapanggih maneh kana, pang sabeurkeun we. Terus manehna ngamuk. Kepusingin kene li, gagal si Mawar. Tadi aing kapanggih ge. Aing si Mawar di cenah. Tapi biasa we dah ka aing mah. Kaing mah data-data da Cak. Heuh Cak, aing tadi dikeluarkeun jurus andalana teh nah. Jurus kos kene li. Kos kitu pake asieun sia mah yuk kahayang ki. Anjun sih lu panca sih mah dipake kahurian ih. Ya Cak, ayeuna baralik ah. Baralik ah. Gitu dulu aing udah. Bismika, Allahumma ayo bisikabut. Pancate mananya aing ngadogon tadi wae dah. Cenah arek mawa aing ka kawohana supaya si Mawar menang di ku aing. Nah, mana si budakna wae kan dagoan tadi teh dah. Ih si Panca tuh. Panca. Kan Sep. Kade. Nah emang kawan. Dia. Hah? Diuk. Cenah si arek mawa aing ka kawohan sia mana? Yang mana we Sep? Ke liar. Cewek tuh. Liar ka mana ca jelmana? Teh ingat tuh Sep, ka mana meureun? Ah, sia mah ngajanjian dong ka aing teh, PHP wae sia mah ka aing teh. Ada eueuh tuh Sep, mulai mah diajakan ge. Ah, sia mah cal bating alasan ca ah. Bener Sep, naon yang ngaboga sih ya? Ah, sia mah bating PHP sia mah ah. Oh, ada bener kumaha tuh? Ih, monyet teh si Panca teh ngawadi we geuleuh aing da. Ih, adina si Mawar tuh aya tuh. Poin tanyakeun ah, si Mawar aya teh nya. Ki, teteh mana ya si Mawar? Aya A, aya di bumi. Emang arek naon A? Henteu, cuma naraskeun doang. Kos sikapna beda sih. Henteu cara kos keur ieu. Perasaan orang sikap teteh orang tebur baye, kitu-kitu keneh. Gini kurang disampeurkeun kamari ning malah kabur.
Teterang atuh eta mah. Apa gara-gara orang untuk kos bareto deui nya sikap si mawar jadi berubah kos kieu yang geus ki nuhun nya orang balik heula Nya Pilih. Itu siar pilih orang samperkeun yuk. Mu aja mah eta mah teu nyambung ngomong teh kosi bolot. Aing ngomong ka mana nembalan ka mana jelema eta mah. Ayo nali orang coba heula ka ditu. Ayo atuh ngan aing umbu ngomongnya sia nu ngomongna. Kesel jeung jelema eta mah. Pi, kenaon maneh? Karek ge enggeus tadi. Tuhan cek aing pan ulang ngomong jeung jelema eta ngomong teh bener. Ieu sili. Heus tehan asa ngeunahnya ngadahar baso waya kieu. Nyambung setehar pe mah ngomong baso. Ieu Tuhan rek di mana meulina? Tuhan cek aing ngomong jeung jelema eta mah teh nyambung, capek-capek teh. Ali emang si rek ngilu ayo atuh tiluan. Boro ting tah sia rek ngomong nana ge. Hanah balik jelema eta mah teh nyambung. Iya teh. Ih geuning aing ditinggalkeun pan cenah rek ngadahar baso. Res kunaonnya si Septi masih ngejar-ngejar keneh urang. Salah sia soran kunon malah ninggalkeun. Nya meureun sia teh aing teh cuman hayang duitna doang. Para sia mah mawar hayang duitna doang. Lamun si Septi loba duit keneh mah aing ge daek Res. Mawar emang sia rek kitu wae. Moal bener sia mun pola laki tina duitna doang mah. Kumaha aing we hirup-hirup aing Resti. Aing ngomong kieu ge karena aing peduli ka sia. Beureting aing jeung jelema beunghar. Yang geus lah mawar kumaha sia we aing ngabejaan enggeus. Yo Resti lieur aing ngomong sia mah nek balik Kitu iku aing diomongan teh malah ngambek. Res. Itu kunaonnya si mawar lompat. Nyawa tuh diomongan malah ngambek. Diomongan emang. Eta masalah si Septi. Masalah naonna? Eta si mawar kurang diomongan lamun milih lalaki. Ulah mandang karena duit doang malah ngambek. Oh, halo sing ngomong ke situ abis semua orang ngartieun. Babaturan jadi gelo gara-gara manehna. Yang geus yang baik lah nya. Heeh, Cak. Cak. Aduh, aing apa jelema eta coba aduh aing kumaha tuh. Heuh Cak aing ge kamari geus. Gaji jelema teh nyambung ih. Heus teh Cak ngeunah aing ge kamari ngasaan. Ngasa naon seh? Ngasantara si lain ha. Pokona ngeunah Cak. Engke lamun aya deui ku aing beres ya. Ya kalau nggak panggil budak kita ih. Balik ke aing ah. Heuh Cak pokona mah aman lah.